dulur dewek loba bisa di dia ya kebenaran aya Bapak Haji Dedi Mulyadinya alhamdulillah kurang ieu we daripada Dedi Mulyadi makanan budaya resep pisan nya urang ngalagu ngarona we etang-etang mapam pangarisana Bapak Haji Dedi Mulyadinya urang ngarona urang aya sinen ya opatan yeuh ngarona urang ngarona iterenur Sumping ke Bapak Haji Dedi Mulyadi dan bintang tamu di dia alhamdulillah kumaha upami Pak Haji Dedi pi urang neka panggung sawios Dedi kapayun ka Dedi Dedi pasihan jalan sangat benar pasihan tuang pecamat pilih Pak Haji Dedi tajan tuang dan nama kuru cilek kental pejit saum nage luar biasa getol pada Dedi mah babi ngajak tuang pada Dedi mah ulah dinten Senin jeung Kemis anjeunna mau telat sepanjang wawuh jeung pada Dedi uang Senin Kemis teh kitu we saum mantenan luar biasa mata jag we salirana teh sehat walafiat padahal kegiatan anak itu luar biasa anjena kegiatan anak kemana-mana pada di berkah itu berkah di depangan masyarakat tak pejabat kudu nama model pada di lain kampanye unggul deketin rakyat alhamdulillah alhamdulillah damang Pak alhamdulillah nari cepot naon dari Bapak cepot atok-atokan ininya dalam udun tepat mah tidak nah hirup teh di sangsara kieu sangsara naon dari Bapak cepot anu gawe mohon dalam boga duit ya dengekeun sia dadang sia mangeuna turun mobil ulah mobil sumping anu kabuan maksa dibere balikna di bahanan ai dikencet kana kota denge ku sia dadah lipstick kuda dan sunandar mah pasti nu anyar harusna cepot bibir kuat tapi kasoek kieu apa diange Pak ngamungi Pak nya dacan we waktu da gaduh cadangan cepot teh teu Pak atuh ngadamel cepot nu mamalihan teu kaenging Pak cepot mah kudu hiji we Pak oh teu kenging dua mohon hiji di mana hiji di Sumedang maksudna kalinya emang cepot kantos gitu naon kantos naon Bapak kantos gaduh nu enggal ibu-ibu atau ya lain kantos Pak Bima Irak tapi gaduh nu anjar gitu Pak gosip itu mah kesini dong kamu harus jujur pada izin Pak itulah aku naon make izin jangan pernah
pernah di macan pernah tinggalikeun beungeut nu sanyana kedah disambuni tuh upami kantosnya kantos sekali maksudnya sekali udah sekali cek bapak bukan anyar sekali oh cepat teh kalau nggak anyar kantos pak nah akhirnya sekali ya kunaon ayeuna teu apa nih jontrong apa cepot teh ngawasa ilmu gaduh gaji halimunan segala bisa meruhkeun hate jalma nah hate pamajikan teu bisa diperuhkeun hari wayang mah pak di kumaha ge kan bisa di kumaha wayang mah dikitukeun kumaha dai wayang mah kumaha dalang tapi pamajikan mah pak dalam dikitu-kitu meureun teu ngadeg mah sing rapih hari boga tutup kita ge rapi abdi ge rapi ngan aya wae pan jelema mah teu sarua kabeh geuningan bisa bocor gitu meureun supir meureun kurang pamere ya pamere ka supir mah samiwe gede pangan kaselok kaselok nya dari supir mah leuwih 50 ge pindah saatos kapernah kumaha raraosanana kana mastaka jangan pak kasih bejat jilah teh pak oh gitu nya dari rongsen di rumah sakit teh ku Pak Mang Iman Mantri rongsen teh hulu teh retak tuh pak nya tapi bojona kedah atoh nah kedah atoh upami kagungan nu anu makapanggih keneh cing cirinik pendatang baru dalam dunia pernakalan iya ini keunderan da pun camat wado tapi kaena teu kapanggih apik apik atuh di mana-mana ge ai copet anyar mah sok beunang oh jadi nu tara beunang mah geus jadi maestro na copet jadi lamun nek diajar saliku teu kapanggih datang ke camat wado siapa camat guru ke camat camat wado mah keur basa datang kalau keur kepakuan ge ngajingjing atuh ngajingjing naon ngajingjing tuh dari mobilnya jero dari turun urang ditinggalin mobil hirup wae barang ditinggalin oh cacanakan Pak Camat nah jigana Pak Camat beres acara pasea di si ibu di dieu wah bohong teh menyenak buah meureun ya nyenak buahan di mana Camat bener atuh aduh ye Pak kumaha lamun pasea ke kumaha kan pasea ke kumaha lamun pasea mah semua pasti ada da Camat yang majikanana moal nah geus kebutuhan cuma majikan top badak top maung asal ulah kubikang betul Pak Camat wado mah bagus sabab lamun inu bangorna ge eueuh duit jeung bangorna tapi alhamdulillah Pak ayeuna Pak tiasa di wado Pak tiasa ngagelarkeun wayang wah hebat da itu wado teh uning aku anjeun kamari mah pan hampir teu katingali Pak wado teh aku tuh heeh ya tingali nu lalaju mat pinuh mohon encan juri ai juri Pak nyapan alam teh alam karampa alam karasa oh alam teh dua karapa jeung tu karasa alam badak alam lembut alam lembut ge sarua lalajo lalajo Pak lalajo di dieu heeh atuh mata kudu keung da beda alam beda alam Makanya ya jurig nempo mah. Jadi lamun jelema aya nu ngaku nempo jurig, wah eta jelema teh bohong. Bohong. Saban aya ngaku jelema ning nempo jurig jin diabus-abuskeun kana botol. Eta mah usaha. Usaha. Nya heuh atuh jurig dina jin diasupkeun ke botol ceuk manehna katempo ceuk manehna ari sia dibobodo, cing atuh nyeun konten teh nu kreatif ulah ngabodokeun warga, sia teh nu cerdas. Cek sia jadi eta teh bohong lamun jurig katempo berarti jurig geus ngalangan undang-undang perjurigan ai undang-undang perjurigan teh naon pan alamna disebut ge alam lelemutan ari alam lelemutan moal katempo ku panon lahir tempona ku panon batin jadi lamun jelema nempo ku panon lahir nempo bungkeukan jurig eta wajin teh eta teh bohong dengekeun Samsudin sabab jurig lamun nemongan ka jelema balik dihukum ku raja jurig nah heuh sia naon nemongan ka jelema pan beda alam eta mah jeung meuneunaina mah jurig anu mah sieun ku jelema sabab da jelema na juga jurig aduh wah nah tuh
udah adel ya tadi dicapakan teh naon atuh iya dikodokan teh moal ada abdi mah teu dalam teh nih gawe aing ngara duit nu ngabeuting anu dikodokan wayang pamajikan kodok atuh geus teh akan beurang balik nabung teu karena teu karena pamajikan pan buku mah heula tuh oh berarti dalam mah werangnya werang werang ngadeukeutan awewe ti beurang puisi lain-lain alhamdulillah barakallah aduh salam atuh ka dieu ka urang waduh ya wilujeng waduh ayeuna mah pat teglena teh ngabret waduh teh lumpat waduh berarti waduh jeung kuda teh deukeut aku dan lagi usukuan kemudian mau bisa lompat pada sok abret mah kuda oh nya kuda berarti kurang teh kudu waduh teh kudu lompat dengan segala bidang oh lompat cenah segala bidang ari cek kuring mah lain lompat kudu balik nah balik kapan ayeuna mah jelema kabeh lompat ninggalkeun teu mahwani ninggalkeun purwadaksina ninggalkeun karakter hirupna kacau banget geura barani balik ke mana balik ka diri kanu taneuh deui geura urus tong di jaluaran pun kapan dibebaskeun ku bendungna kanu cai deui kudu dipiara balik deui kanu angin hawa murni ulah angin palsu balik deui kanu panan poena meh hirup subur makmur gemah ripa repeh rapi sabab moal makmur jeung cai panan poena geura barali camat ge kudu balik kanu prinsip-prinsip dasar pelayanan sebagai abdi negara berarti balik ulah ngabrek ya maksud ngabret di depan lompat tina hal positif tina hal positif artinya urang teh kudu istilah gede tenaga ngawujudkeun kemajuan teh kudu ngabret urang teh ngabret lompat ngabret ekonomina iya ngabret kesejahteraan hirupna ngabret perkembangan kebudayaanna gitu ngabret perkembangan sosialna ngabret pelayanan cara ngabret balik cara ngabret teh balik di kasar jelema lamun geus balik bakal ngabret jelema nu teu balik moal bisa ngabret tah lakukan bacamat geura balik geus pinter camat ieu mah oh terus pinter balik moal puting ge ka imah bekal jeung beger aduh gat ngaku apa tuh kali itu di juru terus putar halo kan ulah berani itu halo orang juru alah mana suaranya oh pak ayah pak di juru pak ayah berani itu mana suaranya gerowok dalam nama teka dulu cing ada dalam normal teh nah apa begini normal juru kawi sakit geris nah ayo di tukangan atau sing harapan mau berenang lebih mau bisa lahun kemah atau ngawayang ngalahun sinen meureun teu kiamat mah dibalik ka imah emang sok ngambek ya iya dong kan perasaan perempuan itu harus dijaga pak perempuan itu bukan hanya dijaga perasaannya tapi harus dijaga pendapatannya kalau hanya perasaannya dijaga dia tetap akan pergi ke rumah tetangga ya berarti kan kudu sinkron antara pendapatan jeung perasaan iya karena perempuan itu awalnya minta kasih sayang lama-lama minta kasih uang kasih uang terbang emo iya kan awalnya minta uang setelah kita dapat uang tiap hari pergi keluar rumah besok dia minta waktu padahal kalau mencari uang akan kehilangan waktu iya dong iya tapi kan kita itu harus memposisikan kita sebagai suami itu harus bisa mengatur waktu mana untuk kerja dan mana untuk seorang istri mana untuk kerja mana untuk orang istri nya heuh aya gawe nu ngapeuting ngawayang wae beurang pantunuh pantunuh ya Pak ada di perongwe ya Pak udah banyak di perongwe cici tapi kan terbatas iya dong waktu kemarin zaman covid kamu kan banyak di rumah iya di rumah Pak saya kan tapi di rumah wae Pak kemarin mah kerja covid ya Pak berarti banyak waktu kan iya banyak tapi waktu. Kan tidak punya uang tetap aja pemajikan bangkenu lagi usir diusir kumaha lagi usir itu mau gawe usaha yang pemajikan tuh kan cicing we di imah teh geuningan dicarekan gitu aya duit mah
Oh berarti ayeuna keluar wae di imah anggar ngapa pamajikan mah iya mata ge untung-tungna ka pamajikan mah aduh karuhung ke pamajikan aduh emang waktu itu dirimu di rumah ya iya dong ngapain ya kan waktu dulu itu kan kalau saya di rumah waktu kopi itu kan kita itu makan harus tetap nih makan harus tetap iya makanya saya itu banting setir Pak oh jadi apa ketika zaman covid ya jual beli Pak oh hebat ternyata jurusan sastra Sunda Unpad pantai bisnis iya dong ini itu waktu menjalani hidup itu harus begitu Pak bisnis harus kreatif kamu jual beli mobil waktu itu oh bukan jual beli elektronik itu jual beli tanah itu jual beli rumah properti jual beli toko bukan jual beli beras itu kamu jual beli apa jual TV oh kamu jual beli barang elektronik iya wah hebat dong jual TV punya toko dong nah, online toko online COD ya COD oh begitu jual TV jual TV terus beli beas Asia sama ribu jual kulkas beli dengan cangu dari mah tinggal legaan Pak kamari mah udah banyak iya dijualan eta teh jual beli lain jual beli tapi jual butuh ada kumaha deui atuh kan abeuh teu aya show kek Ari Dalang memberi boga TV boga kulkas boga kipas angin betul AC ai juru kawin ngajual naon ngajual gelung payu payu Pak ka bengkel naon bengkel Pak dipakai ban serep pesta banyak gelung dipakai ban serep pesta kumaha apa dulu teh sarua yo Robi tapi ka kitu juru ini juru kawin teh Pak kamari ngajual gelung bulu mata palsu dijualan padahal masa adalah covid juru kawin itu kudu ngajual gelung jual naon tuh kantun sumping we kacamata wado diangkeun ya kacamata wado mah ningali juru kawin porona teh bal kitu ya juru kawin orang kalau teu nemu aja kacamata wado mah resepna kanu kolot kolot sabab kanu ngaramat teu kadu teu ka tepi duitna aduh ima baguro nya Pak bergurau jadi dasar bener nama bager bager kacamata mobil apa di kieuna Pak nyarios ka sim kuring ge kumaha cenah alhamdulillah sim kuring mah kupun bojo tos janji moal bagor ka anak domba aja anak domba mau bagor Pak tuh abdi geura meureun mikir 2 kali tapi meureun ayeuna pacamat tinggal domba lu tamret teh meureun teh normal pan keur usum aya nama usum peristiwa kanu bujur lagi trending topik viral sekarang oh iya begitulah geus terbahas waduh ari tadi para dewa kunaon eleh panami bete apa mereka Batara Bayu eleh Batara Indra eleh oh tapi ke Batara Sunu eleh kunaon eleh we pengen pada elehan Batara Indra Batara Bayu eleh kunaon jadi eleh ya kumaha dalang dielehkeun eleh dalam dalang dielehkeun eleh di nya dimenangkeun meunang tapi ke dalam dihirupeun mah tuh tinggal cicing itu eta naon pikirkeun curug jadi eleh nama tuh udah dipisah-pisahkan nah makanya dipisah-pisahkan apa batara angin batara cai batara panan poe ayo dipisahkan nama dipisahkan mah pasti eleh kuduna dihijikeun teh jadi naon lamun dihijikeun jadi manusia anu sampurna nah anu sampurna kok jadi sampurna teh ku opat elemen kieu opat elemen eta opat kalimat tunggal papat kalimat pancer sangkan paraning dumadi manunggaling kaula Gusti pan ngahiji lamun ngahiji moal kena asup angin moal gering panas moal pilek moal naon sabab geus manunggal ngahiji luar biasa gitu kata teh lambat nu tadi teh diperhatikan ku kuring Agustusan datang orai di negara deungeun heueuh Batara Bayu eleh Batara Indra eleh nya heueuh eleh dan $2 dibelian kabeh tanah jeung kebona jadi kena Indonesia merdeka mencintai tanah dan air tanah nu batur cai meuli
jadi babu di lemur sorangan ya Pak. Babu di lemur sorangan. Rakyat di ayeuna para abdi negara, para pemimpin kudu boga integritas, ngajaga lemah jeung cai, bulangkeun manusia kasarakan pangbalikanana, baru gapura ulah hok kalempurna, balik kana senina inget alam pangbalikan. Luar biasa barakallah. Itu penting na ngadengekeun seni teh eta, suling kendak ngiketkeun diri. Ngiketkeun diri. Urang makat ka Arab, makat ka Amerika, ngadenge geuning suling inget balik, tapi lamun ti keur budak teu ngadenge suling, teu ngadenge kendang, teu ngadenge naon, cicing di lembur batur teu inget balik sabab usaha nu ngiketkeun diri. Wah. Nah, jagokeun Pak Haji Kusandar. Itu. Karaos Pak Haji. Luar biasa. Itu. Bapak nih pinter Pak. Lain pinter. Bapak ina Kesurupan. kesurupan kunaon? Kesurupan kunaon? Karuhun. Karuhun mana? Karuhun wado. Oh Karuhun wado. Ya heueuh. Awakna nu leungit. Aya ruhna mapan hari ruh. Laras. Metafisika nama aya. Aya. Karasa ngan teu katempo bungkonya. Teu katempo mantake fungsi-fungsi gamelan, fungsi-fungsi bebeleman, ratus menyanjing nu sejen adalah fungsi metafisik. Jadi mereka datang ke juri tapi ngiket aspek-aspek non material anu pisah jeung alamna supaya tetap aya model Bali, Jogja gitu. Ternyata belum menyantai musrik Pak. Hah? Belum menyantai musrik. Musik soalnya mau digayem usia. Bener. Ada kayak cik mangkat ke Mekah. Ya. Ayo di Mekah belum naon buhur. Ai buhur teh saluhureun menyan upang halusna buhur. Heeh. Bebeleman ai make minyak wangi menang teu? Ya menang. Udud menang teu? Menang. Heeh, bedana udud jeung menyan. Tapi benernya. Bebeleman kene. Anu teu menang meureun menyan anu murah. Bau anu irung aing disana. Pajarkeun jurig jagian nu mahal atuh. Anu mahal. Menyan mah geutah. Getah Ya di Sumatera kuring mah dikiriman bulan getah tangkal menyan getahna bodas beuleung seungit imana kadituna bisa ngusir bakteri jeung virus. Oh eta teh Heeh. Mantake kolot baheula di mana sok dudurukan. Ari dudurukan teh ngusir bakteri jeung virus nu aya di lingkunganana. Jadi lamun imah sok dingetan menyan teh ngusir panyakit nyaeta bakteri jeung virus nu kolot baheula nyebutna jurig. Da can aya laboratorium harita macan aya alat pendeteksi. Panayana mah geus aya alat pendeteksi na ilmiah berpikir teh. Jadi sepuluh bulan kalau paraliter Pak. Pinter kan teguh minter Ya, sabab sepuh urang mah sepuh nu pasrah sadaya ilmu teu diaku teu ditulis di nu karya ilmiah teu diakukeun jadi karyana henteu panena mah dikuat pada tulisan jadi mulia dipake kuat kolot baheula mah henteu make teu diaku sabab ilmuna nu Gusti dibikeun ka saha wae sik cari talutung ka sarung aya nu nyieunna tapi ka eta teu kapagi Teu kapanah. cing cari tawayang saha nu nyieunna pan teu kapanah Laras. ieu cari tau golek ieu cepot hasil karya ieu pan eueuh Laras. gitu sabab ikhlas ari ayeuna mah ulu ikhlas kabeh di merek kada kudu jadi duit make hak cipta urutan barat hak cipta di aku ku jelema pan hak cipta mah Gusti sia teh Subhanallah. Dicana kali mah musrik keneh teh banyak. nya heueuh di aku Sakala di aku. Anu musrik teh nu ngaku dirina. menang dirina berarti lain menang Gustina berarti ayeuna geus mi Gusti dirina sorangan aing teh kamu kitu sia teh aing teh lamun teu ku aing mah ieu wayang moal digelar teu ku aing. Alah, aing nguping kitu sok hayang ka masjid. Nya kudu ka masjid. Iya. Masjid teh kudu dibawa bari ngawaya. Atau berburak. Lain masih nu dipanggul, masih nu aya di nu diri tah tadi sawarga dijelaskeunana, ye nu asup sawarga nyaeta nu lembutanana, nu bersih, ai sawarga di mana tah di nu diri maneh nu sok ngagolak-golak mal poe neraka eta teh ngaran. Ningali awewe deg-deg jantung neraka eta teh. Golak tapi nu geus jagung paningali teu kagolak cicing we santai dipengker di fotona sareng pacamat ada maestro Eta mah geus ahli. anu ngagolak mah pendatang baru anu di foto beri kieu we bisa dipikir ka pamajikanana kikieuan ai hatena hayang beungeut teh kudu sarua foto jeung nu geus aku we resep lamun di foto jeung domba si aseri teu normal. Alhamdulillah.
dina jero dada ulah jero dada nah eta masjid teh tadi laras oh sing bersih ari masjid teh laras Pak di masjid mah teu aya naon Pak di masjid mah berarti naon-naon akueun urang teh oh ya geura mulang kasarakan pangbalikan alam asal luar biasa alam padang kan abah sok nyarita alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan jadi teu si agama teh naon kabersihan rasa ngalahirkeun cinta jadi lamun nyarita agama cacarowokan ngahujat batur wae neraka sia emang sia boga kunci surga gitu jadi lamun jelema aku beragama para sea kene saestuna eta jelema teu beragama tapi keur berorganisasi beda agama jeung organisasi agama mah ageman organisasi mah lembaga didaftarkeun di kantor Kesbang urang mah lain berorganisasi beragama kulantaran agama di dieu di agama di menuju nu rasa teu bisa ditembong-tembong da rasa manusia mah kudu ditinggali ku Gusti nu kagunganna beres eta mah hak prerogatif bukan nya teu moona memonto dua kadinya dipanyakin sing bersihat jadi orang teh ulang hakiman batur dan teh tugas sebenarnya tugas luar biasa barakallah aduh cepat barakallah wa tadi iya lupa beda kumaha atuh cepat ya itu mah saurna atas rajin naon sujud maksudnya apa tinggal tapi pinter rajin sujud amin mudah-mudahan oh karena enak ini sujud apa kieu susah sujud apa nak keterangan sujud teh kieu Pak sujud teh ngantarkeun ieu kan ieu tah syariat oh jadi ayat 2 aya sujud syariat di sujud hakikat syariat mah urang teh ngantarkeun sila urang kana tanda hakikat mah sadaya disujudkeun ka Gusti teh aya nu diaku waduh luar biasa balik ya upload orang itu catat berapa ya Pak udah diikat siapa mana siapa tak ada hadiu siapa kurang kok ada yang gitu Pak hadiu ayo buat ngeper gitu siapa ayo itu kunaon oh kakinya sakit keun bae asalulah kajut oh ibu-ibu mereka gitu mato masih lo menyebutkan cenah eta pade di muni ieu jorang nya pan jorang Pak kajut Bapak jorang soten kajut teh lamun sia teu dicalana terus disingsatkeun katingali jorang tapi mah teu boga kajut oh hari nyebutkan kajut malain jorang cawoka ayeuna kajut emang kajut kan bebasan kulon paheula kan coba aya kajut di utara istilahna kajut di utara teh eraan aya kajut di hulu sieunaan aya kajut tempat nyimpen duit kajut guna aya kajut anu ngagurayot wanian ayo kajut merenduh burut itu atuh aya jelema nu kawin wae kamur kajut ibu atau kan begitu mau ini semangat ibu ada yang begitu mah ya aya nu ibu-ibu papan boga penyakit naon beureuk kajut sok atuh gerak cepet nyanyi deui nyanyi naon yakin dong yang populer sekarang aya abdi Pak Dufi surana keur kieu Pak hanya mau penting dipake wae iya baca itu bisa kadege ka kawin ambil-ambilan silung Pak oh gitu kan bae tah ka silung mah nu penting ngawayangna mah sisirian mana si Bapak teh kun bae tong dipaksa teh kunaon Pak ontong bias karunya karunya ngos kacamat naik teh ada nu buruk kayak begini nubaran ngos diberi kartu BPJS tenang guys ya sok cepot ya nyanyi lah
ngahibur ka jadi naon cobalah mudah-mudahan ieu wado sing langkung nanjung lamunana sing rata pamimpinna sing nyaah kasasamana mugia pabupati sareng pawakil bupatina sing langkung nanjir mingkin negeri Sumedangna amin sabab Sumedang teh puseur sejarah ya, sabab Sumedang teh tempat penyimpanan simpanan terakhir kekayaan Pajajaran nyaeta mahkota Binokasi anu ngalambangkeun dieu alam Sunda teh alam anu kacida endahna jeung alam beunghar tapi ka mahkota ge tinu emas sabab ngalana di Bogor di Pongkor di Bogornya Pak lah emang orang Sunda mah beunghar berarti barat beunghar Sunda mah tanahna ge seumur makmur kemari parepera atuh tanahna ge subur tapi kadang-kadang kan orang Sunda mah suka ngelehan wae nih Pak ngelehan sok teh sabab urang Sunda mah make rasa daripada hirup paceng kadang mending keneh ngelehan jadi lain nu salahna urang Sunda tamu nawe teh gablek pikiran tapi bener luar biasa rasa mantap ke urang Sunda mah nauhid geus di baheula oh tauhid ya ketika nauhid geus di baheula memeh ajaran Islam datang urang Sunda mah geus nauhid ka Gusti mantap ke begitu Islam datang langsung rep ka hiji jeung kahirupan masyarakatna teangan sia karan udah ujang mulai Islam nah gigi jamannya nah hiji Islam Rasulullah alhamdulillah barakallah ya pasien undang-undang nah jamannya jadi ngagigi alhamdulillah Sunda mah geus manunggal nyebut ka Gustina pan Sunan Ambu hiang murbeng alam hiang murbeng alam anu teh disilipkeun kan urang Sunda mah Gusti teh teu diwujudkeun disimpol-simpol sesembahan urang Sunda mah teu dipatungkeun teu diarcakeun urang Sunda mah tapi ngahiji jeung alam kabeh kamana wae nyang hareup di mara cicing eta teh anjeun teh sumujud ka Gusti nu Maha Suci di dinya tempat ibadah Sunda jadi pan aya kasifatan kalau itu bapaknya dalam kasifatan mah geus lain pangeran deui tapi makhluk keneh nah luar biasa bener tapi kan nyebut ngaran ge kan teu mah oh nya dipamali nyebut ngaran ka Gusti nyebut ngaranna tombol ka Gusti ka Bapa gitu teu beunang nyebut ngaran make alas dilambangkeun ku Semar lamun nyarita gak anger gamparan abdi gamparan teh naon gamparan teh hartina make tatapakan urang Sunda mikeun gelas make tata bikin dahareun make baki jadi nyarita ge kudu make tata urang Sunda mah ka Gusti ge make tata di alas tara nyebut ngaranna aya undang usuk basa lain ngandung arti feodalisme tapi artina tata krama basa ngajen luar biasa batak aya sasajen aya mere sasajen teh jelema anu ngajenan jelema anu tara mere sasajen jelema teu ngajenan datang semah teu disasajenan usia hari sia teu boga hargaan semah dibere sasajen susuku mantap ge mere sasajen teh kudu nu alus ulah nu goreng meh beres acara dahar kuralang yang panayaga cenah teh keur karuhun Pak keur karuhun teh sisa sasajen kalau keur karuhun jeung nu hirup jeung nu hirup da karuhun teu bikin jeruk ari sia aing can mangge karuhun keur kieu wae keur naon ada jeruk eueuh mantap ge sasajen teh jeung nu hirup lamun sasajen di nu panggung berarti jeung nu panayaga laras dah alhamdulillah brai menang ilmu ya nya barakallahu ada nyanyi naon Bapak abdi teh ge sorak gara kitu saeutik anu populer dong lagu naon atuh teh sok hayang lagu naon ya gara-gara hah 6 aduh kembalikan dia itu nu mana nu bener atuh kembalikan dia emang geus direbut batur gitu Baba taruh topi ke dia dari panggung apa? Tanya tak ini. Adio. Oh pakai topina. Adio. Ayo buru. Lamun teh ka dieu diasupkeun sia ka itu. Wow. Kita sambut Abah. Neng. Oh. Kata si Abah calana patrong gitu na Gusti. Mik. Sepatu Pak, buka sepatu Pak.
Siapa tuh apa buka kuring itu siapa? Di bawah kali angkat. Siapa tuh angkat tadi? Kuring kan? Siapa tuh? Ah kadi. Kadi. Aing mah rakyat urang tingali camat sia rakyat urang sapati teh. Aing pamimpin mah kudu apa aja. Tingali para pejabat kasih kuring sapatu tara kapake geus meuli daloba teuing tingali rakyat urang sapatu tepi kaki. Tingali si Abah geus kolot sakola keneh. Posisi Babar nage osis tingali siapa calona meni barolong meskeun bae batena naon tepongkeun ka urang yen rakyat teh can sejahtera kudu mikir urang para pamimpinna ya cara rakyat sejahtera meh kawujud Indonesia merdeka teh ku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eta mik ulah dituna didinya bising pahidi jeung kanjut apa. Kadi apa nak kadi maju. Mik nak kadi ke. Cek kadi dirinya ada kahreuna. Oh, bentar ya. Oh, coba. Mik na deket buat ngebut haleuna. Cek. Aduh. Cek. Kayak ditiupan atau panas apa? Cek. Kurang gerem. Cek. Urutan kuring labing na dikitkan huntu. Kata huntu abang dipabelit gitu. Hari itu ninggalina. Coba gaul dikit dong, Pak. Gaul dikit dong. Apa jangan begitu dong. Mantap. Sudah maluk sapu Pak, cek. Tadi itu ningali cek. Ini ngalitikan. Bukan cak. Leungeun kieu ke. Cek. Mik. Kan huntu. Katakeun jeung huntu. Lag-lag beureut. Tadi kan deket. Mulut tipe berket gitu Abah. Leungeun kan itu. Leungeun kadukan. Tunjuk kan itu. Mik deket. Panon kan itu panon. Cek. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 5 teruskan. Cek. 1 2 3 4. 5 teruskan. Lain gitu. Cek. 1 2 3 4. 5 teruskan. 7 8. Wah, terus. 8 10. Terus. 11 12. Maju. Mundur. Mundur. 13. Terus mundur. 12. Terus. 11. Terus. 10. Terus. 8. Terus. 8. Terus. 7. Terus. 6. Terus. 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 Mereka mana sih? Punah wae. Wah ini sebelum teh kabur sih teh. Apa? Bulan. Sabar lanjut. Dana. Sah? Oh, dana sabaraha? Namina dana lewat duit. Di mana lembur matu daya mana Banjar Karang Pamidangan? Cimalela. Kuliah Jaya. Hah? Kuliah Jaya. Apung naon? Cimalela. Apung? Cimalela. Desa? Kuliah Jaya. Kecamatan? Aduh. Saha? Kepala kampungna? RW? Kadus? Berapa sih ke RW? RW Buyaya. RW punya ya? Di RPN ku AWW? Oh. Kades? AWW kades? Oh. Camat? Pasti tehnya oh. Kamu yang
jadi camat. Apa boga pamajikan? Duda. Hei. Apa duda? Ya lu istri Pak. Kira-kira ditanya tadi boga pamajikan henteu. Iya mah gara-gara nekosinin disebut gitu. Boga pamajikan henteu. Awewe. Hanya panci itu. Kawin ke laki itu. Sangaranna. Aduh anjir. Anu keur viral ayeuna anu ngasih Dewi itu teh Dewi teh. Nah, di mana Dewi ayeuna? Ya bikin deket ke. Keur naon Dewi? Cek saha? Wah Dewi teh enak di bawah batur. Dewi sudah melahirkan? Sudah. Sabaraha hiji? Salapan. Hiji. Sini kamu mendekat. Apa sini? Nah, dekat. Tersangka si hamur kanyut. Salapan. Wah, itu gorowong pas. Luka hiji sa anak abah, anak Dewi. Titin. Awewe. Luka dua. Rahman. Luka tilu. Aib. Opat. Ismail. 5. Bilal. Genep. Tolong diingat kembali. Anak yang ke-6 kayak berontak saya tadi aku. Saha anak abah luka genep. Saha. Pemitirin, sok inget ku sok. Ulangi. Anak abah yang luka hiji saha. Titin. 2. 3. 4. 5. Genap. Yang mengarangnya cuma tak, naonnya tuh. Semuanya karena sorangan Jumanta yang udah protes. Minum siapa? Kuring ya. Ya. Anak apa kan? Ya. Tim itu nu kagenep ya? Mik deketkan mik. Deketkan mik. Buka genep saha? Lain. Bila luka opat. Cek siapa teh anak aing ini di mana? Ulangi, hiji Titin. 2. 3. 4. 5. Genap. 7. 8. Stop. Barang. Anu ka 8. Aduh. Minum lang. Bapak teh saya apa dia? Dana. San can ngacak dulu. Kerja man yang parek ka urang geus. Camat. Anak abdi nu kadalapan saha? Cek siapa? Emang yang komunikasi. Anak nu kadalapan? Tapi nanyakeun jalan ngaran. Apaan? Di 250 anak kadalapan. Sama juga kapoekan tama. Ara Nah, Paujan. Bukan mah bener. Enggak, tadi si Paujan mah. Aduh. Hitung deh. Ulangi hiji.
2. Lu. Kalau itu masih cek ke Dewa. Balikan. Aduh. Siap, sikap sempurna. Kieu, Bah. Bah. Sikap sempurna. Yang harap kan itu. Yang harap kan itu. Kan itu. Abah nyen budak sok bari gigir. Kieu, Pak. Tegak, Pak. Agustus, Pak. Maju. Kurang-kurang sedikit deh surah. Serong deh, serong. Tadi tuh. So, tegak, Pak. Kieu, Pak. Anak Abah. Anak apa? 1. 1. Saha? Sangat. 2. Ujang. 3. Aep. Sok ngaran gua. Terima aku jangan, Pak. Satu-satu. Apa sih anak batur tadi apa-apain? Oh, tanya tak itu. Tegak, Pak. Aku bagi borong banget. Ayo dia. Siap, gerak. Oh, siap, gerak. Anak Abah. Sebutkan. 1. Oke. Anak Abah. Hasil. Abang itu mah begitu. Hasil. Hasil. Kerja bareng dengan Dewi. Pul. Kamu udah jadi gitu mau pergi poe. Plus. 1. 2. Tegas. 3. Aep. 4. Leni. Tadi bahasanya Ismail kan? Oh, sok. Anak Abah, geus kumaha Abah we? Anak Abah. Ismail. Anak Abah. Dari hasil pergulatan dengan Ibu Dewi, Neng Dewi. Aduh. 1. Saha? 2. Ujang Rahman. 3. Aep 90. 4. Ismail Akbar. 5. Benar. 6. Itu Martini. Leni. 7. 7 Bilal. Enggak tadi si Bilal mah. Ujang. Hai tadi Bilal, sekali mah. Ahmad di belakangnya. Ulangi. Anak Abah. Hasil. Tangkep. Jeung Neng Dewi. 1. Saha? 2. Ujang. 3. Aep. 4. Ismail. 5. Bilal. 6. 7. Bilal. 2. Hai tadi nu kalimat. Dan jadi bilang kalimat deh. Oh, ulangi deui berarti lagi hiji kena. Lain capek kumaha Abah nyieun bisa nginget teu. Anak Abah 1. 2. 3. Aep. 4. Ismail. 5. Leni. 6. Bilal. 7. Ujang. 8. Siti. Ada nyaho ti batur. Anak Abah ke 7 Siti, ke 8 Siti. Kade itu nyieun Abah. Kade itu nyaho. Oh, enggak, Siti 9. Oh, ngaranna saha? Berapa tahun aku tidak? Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali Kapro. Salapan, bah, nak abah teh, bah. Ya, pulang sendiri. Itu menyebut tadi sabaraha? Sakuan saya salingkuh. Tadi bisa kuat sabaraha? Tadi
Jadi sabaraha mas menang sabareta? Oh 850. Mau senang. Nah, kayak pertanyaan berikutnya ya hadiah anak ini. So, ceklan di pikna, duit itu pak, lumayan usaha. Hari abah kayaknya sok udang kene, tara, sama sekali. Hah? 3 bulan sekali osok tara? 4 bulan, 5 bulan. Jadi nu apa teh udang kene mik na deket ke udang kene genep bulan genep bulan sekali 5 bulan sekali 2 bulan sekali lamun 5 bulan sekali udang nu hayang apa sih mak so kira-kira mau model siapa hayang mak nu salaman kali ngajuru Iya Pak, ya lah apa dulu. Dewi. Sana nanti Pak. Ini Dewi. Dewi. Namun kurang gatrik bisa kene. Di sini ini bang masalah ini. Wah, ada tenaga apa siapa ya? Berat mah. Gatrik. Benar neng Dewi ting sama teh. Padana. Akidana jeung ini Dewi. Ini Dewi Gulat Gatrik. dibawa anak kujol kamal jepret dikunci. Der we. Gatrik. Tapi kang wacea paning Dewi. Aduh. Kenaon si Dewi make jeung ngajerit kawas gadis wae. Lain kenapa kita berduaan sih jadi gede. Lain gede goblok nilep. Malah ini nilepnya jadi tilu atau ngebunuh. Jadi apa nusuk kaya? Ai sini dina daek kene ieu ngelayanan. Enggak. Kali banget. Hah? Kesaeun. Siga kieu hidup alah. Hari apa gawe naon sapopoe? Mik nu deket gawe naon? jalan garam Pak Dagang uyah. Uyahna di mana? Pabrik uyahna di mana? Pasir Hah? Pasir Aya pabrik uyah di dieu. Uyah korosok. Uyah warung, gede. Ganduk ditanggung. Oh, abah buka mobil. Oh, kan? Mobilnya naon? Hah? Putura. Gua apa di supiran? Mobilnya lu apa? Geus lunas. Hebat. Nah gininya, ai siapa? Ai mobil boga sapatu tapi kan nyek lagi. Hah? Oh, biak uya itu sapatu. Muter ke mana dagangnya? Oh, putar sapoe beunang 5 juta. 700 sapoe. Batina. Modalna kabagian sabaraha? Dipotong bensin. Jadi kabagian sabaraha nu beuteung teh jang abah. Tinu mobil teh. Abah hayang menang duit gede. Jual mobilnya. Sekali-kali apa yuk? Ya. Waduh. Ayeuna pertanyaan dibere gope. Asa jujur. Salila ka pamajikan, boga anak salapan, abah pernah salingkuh teu ka we saja. Bahaya balik saya. Nggak ada imah ngeri banget. Sing jujur. Pikir-pikir main dalang kali bisa apa?
pernah nyandung itu gini ke mikna iraha itu nyandung ger iraha ger anak kasabaraha nyandung anak kasabaraha katujuh anak katujuh abah nyandung ka urang mana ketujuh banyak karena apa perawan nyandung deket ke mikna aing kapangi boga budak tidinya goblok sabulu anak siapa Palingan poho ka anak sorangan. saha eta nu anak nu ka-10 teh berarti keur budak boga budak ka-7 abah boga budak ka-8 di nomora heeh saha ngaranna budak di nomora hah geus kawin ayeuna gadis kene berarti engke mun kawin diwalian ku apa oh eta dongengna kapanggih kumaha geus gede-gede dongengna kapanggih kudu ngaranna supir atuh dongengna kapanggih kumaha maksudna kumaha maksudna abah nyandung terus pamajikan nyahounana kumaha ada tamat bakal nyahounana kumaha Diantrok. ada yang beja disa pamajikan Dikene. disa ada yang bejana hah disaha apa dipegat di jalan pamajikan kan dibaga bawa mobil apa gumpur tuh bah siga ieu bah Kau juga ieu. siga ieu apa gempur teh kapanggih gempur begitu kapanggih ku pamajikan ditunjuk apa bisa ngomong gitu salam sanasib Sarua jeung aing. tapi abah aduh gini mata sih mengingat masa lalu tapi kaki Bae da ujar mama boga leskeun pengalaman sewang-sewangan. heeh Boga lakon hirup sorangan jeung jujur langsung diceraikan eta harita geus kapanggih eta diceraikan ngubahnya tadi pamajikan kumaha tah ngomongna pamajikan teh ka apa ayeuna mah hanya kalen beureuna tadi ceraikan cerai salian tinu ngora apa pernah selingkuh keneh teu jadi murni sama sekali teu pernah deui 500 ya oh teu bener jujur oh martunya jadi ayeuna pamajikanana nu ngora geus kawin deui tuh boga budak deui oh teu boga budak mah ti abah hungkul atuh ayeuna lalajo baru anak apa tinu ngora tapi sok dilemokan dibiayaan teu biayaan anak apa oh indungna teu tapi boga saraki deui nya geus nya bapak tadi dianyangan kan tara apa arek kawin deui moal ayeuna wah alhamdulillah mau kunaon kapok sarua kakoknya aduh guys ayeuna apa gigel kunaon sih nih bisa geus ieu dalang naon ieu pagelaran naon ieu wayang naon saha dalangna dada naon oh bener hebat lah apa resep lagu naon tiwil masih Cilewangi tiwilnya sok lagu sok ngomong abah mikir deketan sok itu mikir deketkeun bah para wargi saya Dayana simkuring bundana kantos nyandu geus ngomong tambahan 200 sekali kantos nyandu sakaran ngora sakaran aduh
Apaan pamajikan ngaran Dewi kabeh kudu kapangi? Pan nyebut teh Dewi berarti masalah. Udah mulai yang besar. Balik. Kantos nyandung Kaneng Dewi. Alhamdulillah kapendak di jalan. Jadi rapal Udah sere kiamat. Nu kitu teh lain kuring hungkul nu ngalaman. Dalang ge sarua. Sumangga. Ka Bapak Camat? Camat. Oma. Kami nyandung. Ulah kapangi siga kuring. Lain gitu Pak. Omat ya Pak Camat, lamun nyandung ulah ka Dewi. Wengi ieu sip kuring bade ngibing. Pakaulan ka urang wadon anu nuju Nanjung dipimpin ku Bapak Camat, para kepala desa, RW, RT, sadayana kum mugia wengi ieu janten wasila ngapretna kecamatan Wadon. Mangga laguna tilu Bapak Haji Dedi Mulyadi anu bageus Tilil geura Bapak Camat Haji Sutisna anu mana kapayunan Tilil Bapak
kurang di ternyata Abah boga budak 10 jeung lalakon nyandung Abah ngabungahkeun ulang tahun waduh. Oh, mangga nyangakeun ai mobil gablek di sapatu pot nyenglek calana bolong beueur osis. Halus dari kolot mataran utamakan penampilan baheula kolot baheula mah utamakanlah nyandung. Mohon banget. Alhamdulillah. Ka hapunten ka sadayana orang hapunten. Mikir kita. So, hapunten ka sadayana. Ieu artos. Kirang langkung 2 juta. Insyaallah enjing bade nyandung deui. Atur nuhun Pak Camat, Bapak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Padan Ramil nuhun sadayana wargi-wargi simkuring nu aya di dieu. Wilujeng wengi, wilujeng raskeun lalakon ieu pagelaran. Hapunten bila aya ucapan-ucapan simkuring nu kirang merna. Atur nuhun wilujeng wado napret kanggo Jawa Barat sareng Indonesia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah urang doa sadayana mudah-mudahan pangaresana Bapak Haji Dedi Mulyadi Cimpang yang Yuswa amin. Panjang jabatanana amin. Salamina manjing bina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Rek nenuan juragan Arjuna kereta kapal